Kulan aya pikir saya naon dek muncul ke permukaan bumi oh gitu ka tempat harusan ngan anu jadi anak nah bet baut wae nah era di iluan aing gitu kira aku sanes pakinten kulan sanes kadinya Ngalah sakali kasep anak king anak mang kaularun teman nah sapertos anu terido kailuan mang sanes saur saha teh teman eta we katinggal dina pameunteurana kirang sumanget kulan paralun teman ulah bade kasinggung kolbu kapan putra teh ieu teh nampi pancen kedah milarian kakang Samba Purwaganda wah saya tangtos naoge ieu teh jadi emutan kudu ka mana oh walah Raja lumunur mimitin ni raja ngerana mandek satengah king marga Raden Nagatat Mala kalih Raden Antarja Paman sareng Alok nampi pansenti yang antaboga pikeun milarian Raden Samba Purwaganda putrana Prabu Batra Kresna ngandika lo kaulanun paman bilih ieu mah bilih gengsi katuturkeun emang pilih teu widi katuturkeun wih satu emang mah pada tisah penggerene pilih aja naon-naon alo paralun paman paralun ulah kadu prasangka gitu ulah kagungan perawasan gitu paman udah rumah sak mang mah tok pisan naga laras hari hirep mapan rarai manusia laras sisit sotepan eta mah bisa kapiningan ku batur teh meureun disangka jeket laras jaket antara ku batik sanes paman ai anu jadi eta teh bilih mah naon cuk bilih paman ke muncul ka permukaan teh kumaha upami aya nu ngahareureyan barudak pilih pada ngahina lain dari di baledogan atanapi pada ngepung pan anu teu ngeunah nama putra painten pada baledogan pilih kenai moal keun bae da eta meureun ih ai paman tadi saur Kangjeng Eyang ayeuna teh orai gede orai leutik teh di aralaan bilih emang teh di ala hampru ke api heulaan ini pasok tah eta teh jadi urusan paman di tempat manusia mah kitu wis jadi huru hara itu nah sok jadi huru hara teh ya pilih kumaha tuh nya mang aing ngilu hayang kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra ngahiji bade dibebeurkeun ku putra bade dijieun sabuk meulit we dina awak ngan bentana pangetan putra asa jadi montok meureun laras alah aya ku bagja heunuh atuh saya gitu atuh bulan dina perbah buja meureun mang nolol ngan ulah nyeluneup ka handap mang margi aya sarua ke orai wah pilih oh sekali-kali mah hayang nempo bubugan anak nah menikah roh ulah aman oh gitu nya teh naon mang meulit dina awak hidup ya sae atuh
saya mangga lo. Bener gitu. Mang berenang nek malik ka tukang bisaya anak anu ambungohan. Tah kitu alus pisan. Ayeuna lo, mangga ayeuna meulit dina Cangking Putra. Iya. Raden Antarja ragana parantos dibelitan ku pamana nyaeta Nagatatmala. Sanajan jiga saurang lumampah padahal 2 jam 2 makhluk Leres. anu dina waktu ieu maksud muncul ka muka bumi. Ka beungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua. Kantun mansat kaluhur Raden Antarja lumampah. Kanca. Kulan aya pikeresanan Raden. Anu jadi dulur sasatna Kakang Samba Purwagana leungit tan perbihilang tanpa karana. Sumohon. Mudah-mudahan tiasa kapenakan ilahi. Mudah-mudahan. Maksud bilarian. Wayang sing anu perambang manusia nuku malandang lampah awon ini sorang tangkung ayak karingrang. Ngan ukur 4 meter deui karena beungeut bumi kaluhur. Raden Antarja ungas ingus Naon Aden? aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa. Napa ngamung dugi ka nyingsan aya naon Aden? Anu kamu dah. Bau bangke deui. Ulah gitu Aden. Duh, moal acara bareto gitu aing cilaka bareto teh menang wiwirang. Ai kabungkur kumaha kulan? Basa dicalukan ku Gatot Kaca, Laras ai kitu. aing rurusuhan bijil ti handap blues teh kana sepiteng. Edan. Piraku We atuh hulu aing pinuh ku waduk. Kade atuh Aden hari muncul teh ulah di mana wae. Hiji mangsa keluar tina gas. Laras. Abus kana liang teh geuning. Wah, Aduh, ta eta Aden laborate kan. ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon. Moal make sapi mah kitu. Raden Antarja emut kana Purwa Daksina. Purwa Marawiwitan Daksina Wekasan. Emut kana peurahna. Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalayan bakaka genti ku seungit kastori. Lajeng digunakeun. Oh, hei. Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timbul seger sengit kastori angin-angina. Aya sengit-sengit aya nama kulan. Ulah ditu tunggal gunukna bangke teh bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon. Duka teuing atuh Cik Aden. dek disampurkeun we. Sae. Bang. Pinasti kersayang tumamparan. Iya hingge. Laras pisan ieu teh bangke jalma.
Tuh. halayan dipaehanana teh ditekan sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganana Tuh. yakin ieu jalma teh ditandasa Leres. Tuh. Aya naon mending ngarenyaga deh. Wah, daek sabolodo aya naon aden eta? tega ieu jelema Ya aduh, luas. luas maehan jelema nepi ka ditek-tekan kieu ieu meureun anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kan Jelasnya. Si teta. Aya mah tapi moal kasudon kanu maehan boa meureun ieu teh jelema jahatna teh leuwih tina naon sumohon bakatku gemes penginten bulan daerah mana ya di luhurna ieu duka Pangalengan teh duka Cisewu bulan Bisa jadi di situ Cilencang. duka di perkebunan Santoso Lain-lain naon ami cabarem di taweran. Tempat sendiri baca dengan di bageran. Sang kahula kahujanan. Kumahana nulunganana. Kaedana. hujan wawan Salasep jadi tugas nu mata ulah gagapan Neng Dede. badna moyah ngaragaan mun urang rejejehan Tidak. ini dong apa Beres. wayang ngandung para manusia nu kumalandang lampawan to di sorang tang tumoal aya karingrang Nekonan paring raya dunungan tikimahan nan karimu pacuan ulah rek mun maksud pinanggi nya diri masih cari masing emut berapet kadeka jojonan teuing salirakeun dedi jari mudut hujan kiri seni lain gawe ningkat tapi pikeun rumah nyangling budi Ampun Kang Dedi Halim. budi luhur utama silih asih jasa sama silih asih jasa sama
kajabi nu kapihatu nu maksad ngiring rumojong ngrecep ari jungjung darajat seni Ari cep ari aya Ari samali muda anak dua lain ibu bapak nging janten bahan pangabaru pangalipura manata ursang kanyara kana rasa sareng raot daka kupingna lamun mikir nusa estu moal kawis buka inggih ating tewale ngait lamun emut sok sumuat beki lila beki melit beki lila beki melit kaget kun ngirahan ningali kaget kun ngirahan ningali Raden Antarja ningali layon anu sasatna paburantak panangan ditek-tekan sampean oge mastakana kunirahangan dika waduh wah biadab jalmi teh ade luas kan sa sumohon teh aya pri kamanusiaan da piraku ari ucing wah atawa maung paling ngarawas beureun dihakan kutega eta jelema nah teu apa na beragama henteu gitu aduh kateuing eta dugi ka kitu da meureun boga KTP teh teu maehan teh hayang neuleuh dina KTP na agama naon teh sumohon lamun agama Islam na teu nyaho dina hukum kisos ayo hukum kisos teh kumaha eta oh lamun urang maehan batur teh pasti bakal anu maehan deui oh kitu geuning cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha aya tapi nu teu kapenah sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insuna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katungaraan oh leres sieun teh nyaah ka anak incu teu kapanggih ku urang anak insyu urang geura bakal aya nu maehan batur bakal ketempuhan da teu saeutik jelema teu sangka ieu teh budak teh soleh budak teh bener bagur tapi nah abot aya nu maehan boa lamun dipapai mah kaituna nini akina bapana mun tukang maehan batur leres nya kaca sumohon leres telepat teh ade kade sing ati-ati kan sa entong boro maehan jelema kapan maehan sato oge ai tina ngewa mah ulah janten dosa ulah jadi mamala kan sa jadi mamala leres pada jalmi leletikan teh maehan sireuman dosa ai niatna tina ngewa saha di luhurna negara naon luka teuing atuh di luhur cikan dek ditalungtik
Sae. Raden Antarja emut yen dirina teh menang pansen pikeun milarian rakana. Leres. Ulah boa-boanya Buah-buah kumaha. Sing kumaha moal kitu nu diteangan ku aing mah. Tapi Teu mungkin. tak mungkin. Putra Gusti Batara Masarole. Tapi kadenge sing geleblik ieu di luhur Leres moal anu main bal mah kitu atawa Persib menang. atawa meureun anu main keleci meureun Ya, ai sing garap lu. atawa keur gara play. Luka tak ulang. Wate Tapi nah gapleh mah kartu nu dibubeutkeunana mikir beuneur ka dieu. moal anu nutu beas mah kitu. Gaplehna jiga nama sagede giribig. Kartu gaplehna. atawa keur ngali Pina kentang kartu garap sagede kalender. Sikan koeng dik dipariksa ka luhur aya naon. Sae. Memang di luhurna teh hiji leuweung Doh, leres. anu dina waktos ieu memang aya nu ngajagana. Dah. Hari ieu tempat teh kareh kabanasapeun ku nagara Trajutisna. Anu dirajaan ku Prabu Nalaka Suraboma. Ai Prabu Nalaka Suraboma teh hiji raja anu neraskeun mertuana Prabu Nalaka Sura kitu kaayaanna. Ieu para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat. Doh, leres. Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun dipelakan atanapi malawija di ieu tempat. Wah, di pasian cari. Hei dulur, kula urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu. Lumayan mah. Dereh pangsiun urang 5 hektar wae mah di dieu ieu. urang melak Bagi-bagi ku sadarea urang pelaka naon we dulu. Pelakan itu we kentang bulan. Keur engke bekal geus pangsiun, hayo urang ngabaladah. Hege. Tapi ulah ngaganggu ka belah tongoh. Hege. melak jagung Bapak Ciyoyo kita Sok nu sawareh melak jati, Doh, pelak Albasiah kayaknya. melak albasiah, melak naone kadu picung ku panangka. Ya, lo kira-kira bakal bihasilin. Anu deket kan saya pelak Urang strawberry. tumpang sari jeung palawija anu rada deet di alana. Ya, sampai kacang makanya. nyimpen barang di petian di tanah Aya naon duna treret kulang. Beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong besi. Ya, Aisyah boloton. Da kumaha coba beungetan geus kieu jadina. Ya, ai tarak juga sikina we. Jiga anak Mang Samsa. Ya. Ai nyupiran teh tara kadeuleu isirahna. Macan noy Beungeut aing jiga si Dodi aya papanggih jeung ka Bogoh kieu. Kaget beureun. Alah, Ai si Dodi keur bawa kucing. ayo lur. Ege kula. Bawa pacul parang ka dieu de. Urang ngababad ieu kirinyuh. Mangga. lucu sita padara tapi laranya padana Duh. siang gila Duh. Sepanjang orang kumelar Ulak kendatnya ikhtiar Ilmu tungtung dunia siar Nu ahul
mana halus teh. Mana halus teh. Yap kada rumpul heula di dieu. Iya ge bangga. Bangga kopra. Lu batur kurang kasih milari cai nu heran lu batur adek karena kurang bersatu kawan Gumelar di pawenang belekuk Kunaon make ngadapan? Ya rurusuhan teuing sia. Ngeunah euy. Ngabelekuk dinu tiris. Edek maneh euy. Ulah lulus. Menang sabaraha hektar ngababat teh jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah mah 5 hektar. Asih. 2 hektar deui tah. Wing 1 hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi. Kopi? Heeh. Sok didinya bonteng atuh. Manya kopi dipelakeun. Nah, sia naon kopi teh? Apaan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah. Topi. Tamah topi. Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur teu mayar teh ka topi, katipu. Nah, sia teh. Oh. Katipu beda deui topi. Katipu ya? Katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung. Tipung teh mah. Tipung jeung ditutu. Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng teh geuning tumpeng teh mah. Ya tidak tipung kana tumpeng sia teh. Bagi jauh teh. Ai tumpeng mah di mana urang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan eta. Ditumpangan. Beli jauh-jauh. Ditumpangkeun ditumpangan. Nah sia teh ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung dicupang. Apa nih jauh-jauh. Ai cupang mah lain kapal anu aya anu muih teh geuning kolecet capung eta mah oleh helikopter capung eta teh. Heeh. Ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng teh handap ka luhur gleber apa capung ngapung eta mah beleguk ngapung. Oh eta mah ai ngapung mah lain urang ti beubeut kana gawir ngagebruk teh mah mun jauh ngapung kana ngagebruk Jauh apa ti gulitik overacting siapa goblok loba gaya kaleuwih logai sidik Allah oge teu resepkeun ka jelema nu sok kaleuwih teh sia
udang elah cekudu nginum hayang lieur mah euy kikituan tuh sarua Kuriringanna tiap distrik. menang sabaraha hektar Gitu. hektar oh daletana kitu situ Ada ponok sih eta mencandel. Lengtet wayang teh ngandung berambang manusia kumalendang manusia mah nu kumalendang tampung mau ayak karirang lampah awak tong disorang Aitan tarangas. tampung ayak karirang naon maneh jadi Oh. naon teh oh lagu Sunda Lagu Sunda Sinyur. Lagu Sinyur. cager maneh alhamdulillah cenah teh Tapi itu aku hewan sih teman tuh bisa ngomong. rek ka mana ayeuna biasa ka mana oh syukur atuh lain mana apa di eta we di arah-arah sugan heueuh Tina lempeng. seuri Pubuhan sama boy ulin ajak manehna. alah dari mana saha ngaran maneh saha ngaran heeh saha Uut lain Udin Lain. saha tadi teh Ode. Uken Lain. Dodi Lain. Heri Gunawan. Hari Heri mah naon osok ngaji Oh, osok pangaosan pengaosa. Heri. Cep Heri. Assalamualaikum Umnya. Baheula warahmatullahi wabarakatuh baheula ke menang juara, Pak. gitu ayo jadi mana teh lain Heri saha Oh, Ocit. saha oh goblok tong ngambek atuh Ocit. Osid saha sing atuh kumaha sugan aya lagu begadang jangan begadang oh oma ngaran mana teh oma aduh si goblok oma ngaranna Beda laguna lagu Bapagi lah. bener Kabagi nanti tidak sok lagu. urang mana mana Orang Cilenca. oh mana bi teh Cianjur Lain. mana Cisewu. Cisewu Lain. Pangalengan Lain. Cibekok naon atuh Urang Santoso. sijok lagu aya laguna lamun maneh
Oh aya naon? Halo, oh orang Bandung. Bener. Kurang Bandung. Bener. Kampangina teh dina lagu. Di mana di Bandung na euy? Lega Bandung teh. Hah? Oh ujung Berung. Aya kolot. Daya kolot. Ranca ekek. Cigereleng. Banyaran. Banyaran. Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu? Lagu deui yang Borono Garing. Oh Majalaya. Sepeda Borondong buatan Majalaya teh mah. Aduh, ai kahakanan namanya naon? Karesep teh? Kabeki. Oh, tahu. Kupat tahu. Naon bi teh? Baso. Soto. Lain anjing, tong ngamak atuh si teh. Semangat. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Lain. Naon Ti ucing. Aduh. Ah, kane ku sia najis goblok aing ah. Lain pada ngabak saya tanya. Naon atuh? Heuh lagukeun sok aya laguna. Oh iya, naon? Colenak. Oh, colenak. Alah, ikan resep kukut naon? Manuk naon? Oh, Hah? ekek. Cangkurileung. Naon atuh? Ekek. Ekek. Entok. Manuk kumeno. Tikukur. Lain. Merak. Lain. Hiur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek mulai gitu anjing. Ya. Banyak buat gitu. Katipu nih Pak itu. Nanaonan di kos. Cing atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beberebetan ngan teu Uing balik. hayang ngiga teu di kenangan. Ngan teu balik. Ih, sia pugu di kenangan bieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei. Naon? Kenangan, heuh. Apaan bieu di kenangan? Eta sangkilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tekang kenang sadua-dua bet jara rempe ping bejaan. Bieu teh di kenangan belengong. Sok atuh aya kau. Teu hayang aing ngebarang bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Oh, sok. Sok atuh sakali deui bisi majarekeun dari kenangan. Mun tita tadi genah kieu deuleu duh. Aduh. Ampun, Kang udah di kali. Ayo. Alah, bilih capek mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saha teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh, Udin. Berlin anjing. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh, jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Halo. Bolot. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing bebarengan jeung nu kieu. Adi beteung sinen. Damang. Sae. Ulup. Teu sabaraha dinten. Ya si anjing.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, Agama teh. agama ulah kudu beunang di lempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indalohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina indalohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aya cara lager mah. Sae sadayana oge ulu. Naon cenah? Sabaraha dinten Naon? diuk goblok. Bapak maneh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe? Naon Aisyah? Ulu 7 poe cinaon. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh haji. Naon panjawatna? Teu paeh liper. Teu paeh ajeng. Cilaka ieu mah. Karunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Geus ya anjing. Rumah sakit. Rumah sakit anjing. Lain rumah dinas. Lipernya teu maot anjing. Doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Musik gasa teh teu maot. Hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing. Keun bae tong dicengceurikan da geus nasib beureun. Lamun ki parah anjing. Doakeun anguran tuang rama mulihna ka jati mula ka asa teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mugu Allah anjing. Tah kitu amin gitu. Wah, beuki parah. Uyuhan teh TBC babarengan babaturan kitu. TBC aing 3 bulan di babarengan jeung nu kitu jigana. Denawa samia pada merbayaksa wontening alas wanawasa wontening alas wanawasa sabaraha hektarnya dikumpulkeun mah Aya 5 meureun. lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kiri nyuh teh Ya, kirinya kira-kira nang kerek dipelakan naon ieu teh kopi kadu picung kupa nangka jeruk putuy jamu mede. Ulah dipelakan nya ulah dipelakan kopi anan kadeh. Pelakan jamu urang pelakan jarak tah. jarak jauh jarak deket jarak tempuh ayo wing mah hayang eta ya Hayang naon? hayang meulak arben Tah arben strawberry tah lah. strawberry arben strawberry arben goblok Eta nah strawberry jeung arben beda rada gede strawberry mah. ai strawberry mah haseum ai arben mah paragi maca riben teh mah Kacamata riben. Lu gancang payung pacakan waria. ayo wing wadek merak eta we nu tereh ka alana melak engkau buncis Buncis we kayaknya. Waria paria belut. belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun Ulah lain kakak piceun. ulah aya lengkah kapiceun sadarea
kayak di mana orang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu. Lahan mangpaatkeun. Moal jadi kontradisi kayak itu naon ngan urang sia kelompok urang nu dibere teh Mau aya kecemburuan. kecemburuan sosial ada urang udah pamere gitu ada atuh gitu ieu kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh ya mudah-mudahan we ai bajana mah cenah tahun gajah jauh-jauh saja. Pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh kene da ke kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah Dia. Anu kudu dikana rinci kan. Raden Antarja ieu ge kalantang kulinting sapertos jama anu linglung tinggali aya jelema ka dieu dulu mana tuh Mau benar engkol mah gitu. calukan tuh we kadek tuh daun tuh jelema wah weh Syatre mana we teh aya jami kulan ka dieu sia Duh, aku luka golongan di dah. urang mana teh datan nerat tangan demam datan nerat tangan demam yang pakulingan rana genirah ingkang kata silap nun hapunten we kalau teh linglung kulan linglung leres apruk-aprukan kieu kulan lain eta alus jaketna jiga kulit orai Wah, laras. halusnya jaketnya jiga kulit roai Nya kulit orai, orai lain roai kunyu ai roai mah teu loba anak reuai Orai eta mah beda deui. ya sia teh reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuai sia teh kabina-bina teuing ai heuai mah beuh geus bodas heuai huis dina heuai kana huis mun dijauh sia teh Wis. ai huis mah dina irung handapun irung kumis teh mah Kumis. ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis tumis mah di mana urang dedeuyeun eta teh tumis pagawean tuman lain mun jararaos teh ngomong teh Kan bau ketumila. saha ngaran teh anta anta oh jang anta leres Allah terusna deui sugan anta sutisna kieu anta wungkus urang mana maneh ulah urang mana jauh kalau teh ti seberang jadi muntas laut kalau teh kokolonangan nya busih ka dieu muntas laut leuweung gunung nah ada lagu boga ka bogo jauh nu kitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng Halus nama. Halus halimpu aturanna. kuring di Pangalengan Manehna manehna kahalangan kedua imah hari apa? hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela Bogona tetangga teh. alus lagu kaituna teh ulah ceurik teh kitu teh tuluy ulah ceurik tuluy ulah ceurik entong ditagih Lain. Jog-jog ditagi. oh jadi kapidang dong leres
bade tumaros dupi ieu teh tempat ieu teh kareh kapanasapun ku nagara naon sun ya negara Trajutisna beneran daerah urang rip dupi anu gumanti aji di negara Trajutisna teh saha Sang Nalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma leres oh nuhun atuh nuhun atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh ye tina naon bisa rek barang hakan heula mah aya tutima apaan beak kuwi oh sia bakaruja beak da tadi ge lebar he atuh da seutik deui disamualkeun ku uing itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh naon dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar itu bisi lapareun heuh aya keneh dina bungkus naon hulu naon tadi teh nu dihakan teh manuk heuh dagingan tulangna wungkul set geus atuh kumaneh makan manuk oh bisi lapar teuing mah nya maksud urang teh rek ka mana atuh wow bade neangan gawe kaula teh neangan gawe leres oh hese zaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu leres susah kawas-kawas di rumah sekolahan maneh ya sekolah mah luhur kaula teh tapi neangan gawe teh hese ka itu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan boa maneh mah skripsi na menang meuli meureun ya hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir naon kumaha carana rumaos we plat pirang pengalaman salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya wah tapi naha kaula ungas ingus buat bau bangke itu acung teh nu bau bangke teh acung di kuburan acung di mana-mana aya kahayang geuning cekuru teh saha nu hayang cung teh ngacung ngacung lain acung belegung ngacung manu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng masuk ku sabelah ning nyeri jadi lempang teh goreng pincang teh lain ngaceng pincang mah samara muncang samara mah teh apaan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang diudak gue ku potonganana geus gandeng ai sampean ungas ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganana geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu diganggu mah kumaha lamun biji gas heuh wah naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh halih ku aing batak aing aduh kuman sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apal di tempat teh aya bangke anu diteug-teugan dibejakeun ruksak sia we
ngadonong tun Raja Wisuna sampean Doh, yang gara-gara apa kon wani marang ngaku para wanita dening apa kulanang bener iya batur iya ayo kepung tingkar ulah ngejat ya jelema wah ayo kepung semuanya bang lain orang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teuing aing teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia ka yuk mas akhir maju sia hebat ieu jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang main bola ieu jelema bisa jadi wait ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat membaheula wait sok sia wait anjir dijeblak aing kade atuh wah cilaka bensin aing eueuh makanin jipo kebayang tuh pira bensin kemana rag-ragna nya naon jipo eueuh ya boga kitu nya tante karaos alah Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mananya tuh kulon beda lieur meureun nya aduh itu kica-kica wayah kieu cing baru rinyai meureun baru rinyai panonna bener Gusti Nu Maha Agung bawa buah aing cerek paeh teh aduh bawa pada kumur alah hiji sia tah hiji tah sok wah batur nya ayo ayo buatan ya budak ya hebat eta jaketnya aing lamun elektrik dicokot ku aing halus lain jaket saya teh jul naon kulit aing wah teu mungkin wah teu mungkin pasti ieu tina orang sanca ieu jaket kan mahal wah ora nepi kunaon nepi ka peuri asaan kurang aing sia aduh mata aing teu leuleuh dulu rala naon deh mata aing merem di kumaha Allah sia kuat lolo aduh tubuh kurang aja kurang aing minta keterangan bener ieu teh aya mayit di dieu teh dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gedek teh daek sia
aya patula patali nyaho Bisa jadi itu. Ampun lah nyelak kena angin hayang utah. Aing teu boganya kan. Nah baru kanaon dari utahnya. ampun manusia udang lain manusia aing bener orai Ampun kaulah teninga teu nempo naon ieu poek merem ieu. urah aing Nyek srek jeung pahang deui. heuh wayahna sok bejakeun ku aing dibejakeun hayang salamet mah Kurang nu mati mah dapat. ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon. Aduh, Pilih hiji dan ya benerna memang ieu teh rahasia. Wah, bejakeun bejakeun Tapi kaulah cageurkeun heula. bener cager Waduh. Dek, Udah aja. teu eling deh. Bakat tingku nyeri dah heuh atuh seueur. Tantong. ngejat lompat di udag we Aduh, ampun sarden. naon sarden Udah di kaula mah nyebut kanu kieu teh sarden. teu make cis Henteu eta mah. Deungeunna atuh. Kajar bagi ning sate. sadensis mah. Saha salira? antarja aing kuburan saha di dieu? Lah, kuburan saha Sok sanu dikubur di dia cenah ya. nya kuburan jelema sabenerna mah kulan. jelema Leres. Saha nu dikubur? sababna eta layon ditek-tekan naon Alah, giningan uninga di mana salira? apa aing Todong Alah, silakan. Apa rahasia teh ieu cek? dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae ciduhan deui we nyaden lah cuman. Kalalabur batur-batur kaula. sok bejakeun Asal kaula salametkeun we. heuh Belum diselamatkeun cenah. Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana aya moal sok bejakeun Kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deg-degan. saha Lah, saha luh kelanan anjing. Aduh, Bener was. Ke ulah waka dicarehan. ampun jeung ieu aya pujit nolol aing. Ada bicara apa atuh paeh sia pujit nolol mah cing cabak Sabak. Tapi nah geuning beye. Tong dicarehan. ngisingan maneh manusia heuh Kakasihna ieu ieu anu di ruang di dieu ieu Samba Purwaga. what saha Raden Samba kakang sama mohon ulan. Moal di danaon wah terus sama